Tenang kak, kula boga kau tukang pelet. Lamun kakak hayang diantar pula. Bener dia. Bener. Eta mah mati jasa. Bah, punten bah. Kula ya perlu yuk. Gading saya nyosa ditolak ku awewe sia. Lamun dia minta ilmu kang aing kudu aya syarat-syaratna, beas, hayam, duit, aya jangan. Ida tuh reaksi jika tiduknya tapi aing dijual mahal coba atuh ka dieu sakedeung emang wau jeung urang atuh wau lah jat tetangga sebelah tangguan aya naon neng ai mama ngarek ka mana biasa kebon. Oh, tangguhan heula teh sakedeungnya. Oh, satu. Tangguhan setahun ge. Aya ieu reaksi ti dukun. Ai mamang bener arek ka kebon. Atuh bener, Neng. Lah mamang atuh, kakak. Rasa bodoh nanaon ge. Iya kayak kue saeutik. Maksudnya kumaha Neng kue? Sunna kieu, Kak. Kak, bukan sakedeung. Ai naon sih? Wah, jangan-jangan nerapi ilmu ti dukun. Wah, berek we si Julia. Itu si Juli, CSI. Ini si Juli yo. Kenal deh Jul. Biasa ya kering ajagan. Be boga mamang. Lagi tau di pakaian doang sekdes bae. Keren nama. Saya ngajit pejabat. Miring deh kopi aing ya. Ki Jul. Tadi aing digerokeun ku Neng Ida. Aing dibere kue. Reaksinya bagus eta dukun. Atuh dukun kula teh ya terkenal ge sa benua. Yo, aing dibere 2 kue ku Neng Ida. Kue yang dibaginya eta bah dukun. Ulah poho sia, lamun hayang minta bae ka bah dukun. Siap. Oke. Atuh bener bah dibere sendal ngajabril digegelna ge saya. Cing dibagi ku aing ye 2. Wah. Kopi. Ya, Duitna mana, Kak? oke duit mah urusana ke aing jumlah ke Bang Emo. Dia ulah poho. Bikeun eta kue ka badukun. Namun dia hayang menta bae ka dia, nya. Aing percaya jasa ka dia soalna, nya. Siap, Kak. Iya, kopi. Jeung kue nak dibawa ke abah dukunna. Bagus. Geus ari kitu mah aing nek pamit, nek santai heulan. Ya. Siap sing sering ya nya ngiriman kieu. Lapor ya bikeun ta kemah. Siap. Jadi bawa-bawa ieu materi aing beneran boga ilmu jeung pelet. Tapi sabodo lah. Penting mah aing menang kieu deui. Pan dia cicing bae. Sebeuh deui aing. Woi, beli. Pan dia cicing bae. Siap, Kak. Balik. Pan dia. Ya, aing kayak badukun. Percaya anu mah aing. Si
Juli. Mantap kata si Juli. Keren. Biasa di paparikeun ya. Seendah ipo enak malah. Aisyah naon sih yoy? Kan tadi ke Abeng Noel. Aing pan di dia maksud aing. Tuh deh ku dia, Auding. Boga kanan kosna. Ayo, benar. Sabar keni. Wow, aduh, Kak. Doangna boga milik gede ya mah. Anak tongeret taratang. Berapa kami minta? Lunah baik. Lu jukut garing ke dia kanan. Ya gitu, Kak. Nah, maksud dia gitu. Pelit. Bener tuh Kak Abeng. Turki mah bener dia. Oh, yang salah. Coba tuh kami minta, Kak. Tapi saya mah si cinta aing mah. Bagus. Kamu kula, Kak? Lunah baik sih ge. Kak, cak kiai ge lamun boga rajeki eta kudu bagi-bagi. Kagak mecek kiai, ieu mecek aing. Jedrog deh yoy. Tumben, Kak. Sembeli kue. Kayak nungeunah deh. Aluhan. Lah, yoy, paling dia menang hutang. Dasar menang hutang. Pelit deh. Lunah baik dah. Yo, dia bisa nyaho. Ieu kue aing pamer si cinta nang Ida. Si cinta. Tak percaya aing. Itu kamu bro. Ya aing kue dibere 2 kuneng Ida. Ngajedog. Terus ari anu hiji deui dikamanakeun? Atuh dikasih julikeun ku aing, si Juli anu geus berjasa kamari nganter aing ka dukun. Beuh, dak doangna kelar amat eta nginum kopi. Berjasa kumaha maksudna, Kak? Dengekeun ku si Abeng, pan si Juli mah geus berjasa ka aing nganter aing ka dukun. Eta dukun sakti manyur buktina ieu. Tanda cinta ti si Ida. Tanda cinta. Ngising apu. Mana ibu batok si Ida ayo. Halo aing. Itu doang nama tuh. Wah, bener. Itu Mang Kluk. Aduh, Ida. Naon, Mang? Tangguhan, mau nggak perlu? Oke. Harus kumana Ida? Mah masa kebal-kebal. Mana eta kue? Jangan merek kue. Oh, kue. Pan geus dititipkeun ka Mang Uding, Mang. Dititipin kumaha? Maksud mana Ida? Senang-senang mau nangguan di kebon. Bating. Tadi pan pas Ida ka dieu geus dititipkeun ka Mang Uding. Dititipin? Dititipin di mana, Doy? Tadi pas lewat imah. Terjelas sama budak. Paling aneh ada di pos. Ayo yang kena naik tadi Mama. Ayo. Ada, belah mana ada? Tuh, pan itu jalan mana, Mang? Oh, itu rumah Kelukna. Udeng. Udeng. Bisa. Mana ya biskuit aing roti aing? Hah? Biskuit naon, Kak? Ti alo aing dititipin Ida. Lain ke ayeuna, Neng. Naon jeung mamang urang eta mah. Denge kusia. Mah perang dunia ieu mah ya. Kana ulah sok kepedean jadi jelema. Kamana eta kue pan tadi aya 2? Aku dibikin ke si Juli, Neng. Kita saha dibikin kasih Juli. Aju kue je keur saha tuh yeuh. Atuh eta mah jeung Mamang pan urang ngomong meureunana eta kue bikeun ka Mamang. Kunaon kala dibikeun kasih Juli? Aisyah lebok bae atuh. Malah dia kanan bae dia mah. Nah, Neng.
Ngeunah karuhar eta kue nang di kota ngeunah lah. Ding, pokoknya mah aing teu ngarti. Eta awalna kue 2, kudu jadi 2 dia mah. Pokoknya mah aing teu ngarti, isukan kudu jadi 2. Hah? Tapi yang kedua mang, iya ya loba eusina mah. Neangan ku sia ngontrak di mana, neangan teh anak aya masuk-masukeun. Pokoknya mana awalna 2 jadi 2. Aing neuk balik. Hayo Pi, balik. Jangan kemana yang kue tos ieu. Ngeunah ieu. Pasti yang ngeunah buri seserian. Atau dia aing cari kanan. Lembok tak cinta. Kabur yoy. Ya, lompat ya. Mat, Atare. Mak. Mak. Kemana nih mak ay? Di kamar maung kita mah tere ay. Mak. Mak. Kemana nih? Atere. Hah? Waduh, beneran dia akan mau ya mah. Jarang. Lebok wae serangan. Materi aing eueuh. Debeg-debeg aing serangan. Bener aing datang. Hubungan ya buah aing. Aing ditipu deui ku dukunna. Teangkeun saku aing. Jule. Enggak ada ya. Doangna si Uding ya si Jawara kurang setrum. Nah, doangna ya aya bonus deui jeung aing yeuh. Mantap. Nah, ieu bang kelukna ieu. Ngeunah dia ngakan kue. Aing nu kabandilan, nu kena bancana aing. Bancana kumaha, Kak? Tekanan ku saha? Aneh dia. Gara-gara sia eta, horeng eta kue lain jang aing, jang mamangna eta horenganan. Berarti ieu imah-imah dia ieu. Dukun eta dukun saha berarti emak sia eta. Sabar, Kak. Ya.